Dasha, bisa mantuan Nini? Muhun, Nini, Belanjan. muhun. Ciao. Susu. Jeruk. Endog. Pinter. Antosan, Antosan, Dasha. Bisa mantuan Nini ngurus Damir. Muhun. Iya ker anjen. Oh, hente. Sing lancarnya. Damir, hayu urang diajar ngeunaan sasatuan. Tapi heula, urang kudu nyieun tangkal. Biruang. Bye-bye. Ieu singa. Hatur nuhun. Monyet urang di mana? Tah, ieu aya. Oh, Stitch ngarusak tangkal urang. Ayeuna hayu urang nyieun munara. Temenang ngaruksak cocoan. Oh, yo, 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 yo. Damir, ayeuna hayu urang maca. Babi. Hayam. Sapi. Kuda. Domba. Wow, wow. Ayeuna waktuna nyokot sayuran jeung buah-buahan. Samangka. Strawberry. Brokoli. Wow, wow. What? Damir di mana? Anjeuna ka mana? Oh, tanaon? Aww. Abdi boga rencana pikeun nyalametkeun Damir. Damir, abdi datang. Abdi kudu nyokot wortel keur kelenci. Hiji. Dua. Tilu. Apat. Lima. Yi abdi menang wortelna. Okay. Salajengna dapur. Abdi kudu nyekel kelenci ta. Kadieu atuh kelenci. Bad ku abdi disekel. Damir di mana? Damir, tungtungna kapanggih ku abdi. Tah, aya di dieu.
Cool. Sup ieu pasti ngeunah. Mangga tuang. Muhun, ayeuna waktuna mere dahar ka anjeun. Well done. Ayeuna waktuna nganter anjeun sar. Wilujeng Jing, kumaha barna? Abdi bade man basket, naha anjeun ningali Dasha, sugan anjeunna hoyong man sareng abdi. Ieu anjeunna? Wow, seueur pisan pink. Dasha, naha anjeun murag kana cat pink? Abdi pikir anjeun katingali indah pisan. Dasha, sanajan seueur pink. Sareng anjeun langkung sabiasa ti ayeuna abdi ngan ukur nganggo pink. Ngan pink, kunaon? Leres abdi resep pink, sareng nami abdi putri pink. Pink, 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 pink. Naon? Abdi yakinin urang bakal ngadangu pink jutaan kali dinten ayeuna, sareng abdi parantos bosen. Sok atuh. Urang bakal ngadangu tak seueur. Hayu urang hitung. Unggal aya anu nyarios pink urang bakal ngadamel sapertos kieu. Abdi moal tiasa gering tina pink. Urang bakal ningali. Oke, Putri Pink, kumaha upami abdi ngadamel omelet kanggo sarapan? Henteu aya omelet kanggo abdi dinten ayeuna, abdi ngan ukur tuang-tuangan pink. Hayu urang tingali naon anu aya di dieu. Kumaha upami apel, Dasha? Henteu bapak apelna beureum sans pink, sareng abdi peryogi tuangan pink. Kumaha upami roti bakar, Putri Pink? Henteu bapak rotina bodas, abdi peryogi pink, hayu abdi ngabantosan anjeun bapak. Ieu bakal semendakan tuangan pink kanggo sarapan. Naha anjeun yakin, Dasha? Tingali susu stroberi warnana pink. Susu strawberry pasti pink, tapi naon deui? Kumaha upami sereal sareng susu pink. Leres, abdi pikir tak tiasa, tapi sereal henteu sadayana pink. Henteu kunanaon abdi gaduh ide. Hah? Abdi peryogi piring pink. Oh, piring pink karesep abdi. Hatur nuhun, Bapak. Dasha, naon anu anjeun lakukeun? Eureun. Henteu kunanaon, Bapak, sadayana aya dina kontrol abdi. Abdi ngan ukur hoyong milih anu pink. Sareng kumaha sareng anu sansna? Dasha? Anu sansna asup kana kotak. Abdi ngan ukur tuang anu pink. Dasha, tapi anjeun teu tiasa ngalakukeun ta sadayana waktos. Tah henteu sesah pisan. Anjeun tiasa bosen pink pisan gancang. Kumaha upami kopi anjeun teras. Kumaha upami tah? Sami wa unggal dinten, naha anjeun henteu bosen nginum kopi? Muhun, henteu. Upami anjeun nginum kopi unggal dinten, abdi tuang pink unggal dinten. Oke, salamet pikeun tah, Putri Pink. Pink, pink, pink. Coba tingali tembakan ieu. Ya, Tangkal pink anunda. oh Dasha, naha anjeun hoyong man basket sareng abdi. Muhun tagumantung, naha anjeun gaduh bal basket pink. Henter Dasha, abdi ngan ukur gaduh ieu. Hatur nuhun, tapi abdi man kaulinan ngan ukur sareng barang pink. Kumaha anjeun henteu bosen barang pink anjeun. Nya, anjeun og henteu bosen man basket. Janten abdi
henteu bosen pink abdi. Sakumaha anjeun tingali. Barudak, siap-siap urang tuang siang di luar dinten ayeuna. Janten naon anu anjeun hoyong anggo-kanggo tuang siang, Dasha? Naha abdi tiasa nganggo ieu. Naha tah henteu sakedik teuing? Naon anu anjeun hartosna. Abdi hartosna ta og pink. Leres sababna abdi resepta. Og abdi ngartos, tapi hayurang nyobian anu langkung nyaman. Naon anu anjeun pikirkeun ngeunaan ieu, Dasha? Katingali sasareng nyaman. Henteu bapak, tasan pink sareng abdi henteu resepta. Kumaha upami ieu nyaman pisan? Henteu tasan pink. Dasha, naon anu anjeun pikirkeun ieu katingali sampurna? Tasan pink, pink, pink. Kunaon anjeun henteu resep kana baju-baju ieu? Abdi parantos nyarios, abdi putri pink, abdi ngan ukur tiasa nganggo pink. Naha anjeun henteu pikir anjeun bakal bosen upami anjeun ngan ukur nganggo pink? Kumaha tah? Naon maksud anjeun? Topi abdi? Leres, ayah, anjeun nganggo topi ieu unggal dinten, anjeun henteu bosen, janten abdi resep pink. Anjeun leres, Dasha, upami anjeun resep pink, anjeun tiasa ngagentah. Hatur nuhun, ayah. Naha anjeun siap angkat tuang siang? Leres. Leres. Abdi penasaran di mana Putri Pink urang. Ila, putri pink ayah di dieu. Wow, anjeun katingali indah pisan, Dasha. Naha anjeun henteu nyangka abdi teuing pink. Dasha, cinta kana pink ieu ngajantenkeun anjeun istimewa pisan. Abdi henteu kantos bosen ngagem topi anu sami unggal dinten. Sareng abdi henteu kantos bosen kana kaulinan aurit abdi basket. Sareng abdi henteu kantos bosen nonton. Leres, hatur nuhun sadayana. Hayu urang pariksa sabaraha kali urang ningali pink, aya tebak? 10. 20, Urang nyarios dan 38 kali dinten ayeuna. sareng nyarios ngeunaan pink. Urang gaduh kejutan alit pikeun anjeun, Dasha. 32, hiji. Wow, anjeun katingali hebat dina pink. Ayu urang potret bareng. Sebut pink. Pink. Show, show. Ho, ho, ho. Ha. Oh, henteu ieu ruksak. Es krim. Es krim. Saha anu hoyong es krim? Naon? Es krim? Es krim. Leres, abdi gaduh seueur rasa es krim. Rasa mana anu anjeun hoyong? Abdi hoyong ieu, hatur nuhun. Sami-sami. Buah seger. Naon? Buah. Leres, buah seger langkung sehat tibatan es krim. Jadi kunaon buah langkung sehat tibatan es krim. Buah ngandung vitamin, kirang gula, sareng langkung sapikeun huntu anjeun. Sapisan. Ningali ieu semangka anu leat sareng juici. Abdi hoyong semangka, punten. Ngarasakeun semangka anjeun. Lat. Candak deui es krim anjeun, abdi bakal milih buah sat. Istirahat tuang siang. Lat. Manhna moal pernah terang. Es krim shot abdi. Es krim tanpa gula. Es krim shot tanpa gula. Es krim sat. Hah? Es krim sat. Es krim sat. Gancang meserdugi kabak. Es krim sat anjeun nyarios. Leres es krim shot tanpa gula tambahan. Oh, abdi hoyong es krim, punten. Anu mana anu anjeun hoyong?
Anu ieu, punten. Pilihan anu sah. Stay, naha anjeun hoyong sirup coklat. Tanpa gula tambahan, Leres, punten. hidangan yogurt seger sareng leat. Hidangan yogurt, Leres, hidangan yogurt anu ngandung beri sareng kacang. menglet. Naha abdi tiasa gaduh hidangan yogurt ieu. Tangtos. Wilujeng ngarasakeun hidangan anjeun. Naon ieu? Candak deui es krim tanpa gula anjeun. Naon anu kajantenan? Gulana teuing. Abdi ngalakukeun kasalahan parah. Buah ieu leres-leres raos. Stay, kumaha anjeun resep hidangan buahna? Lat. Hapunten, stay, abdi henteu kedah nipu es krim abdi. Henteu kunanaon sadayana ngalakukeun kasalahan. Hal anu leres nyata diajar di nata. Hayu urang ngadamel hidangan syat babarengan. Gagasan anu sah. Sok pilih camilan syat baraya. Ulah kantos nipu, jujur. Sareng diajar tina kasalahan anjeun.